Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun pangaosan kitab Minhaj At-Talibin. Yuk urang ngaji bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusharatu takarrur hadhil umur landen syarat opo ngawula wali ikilah iki pirang-pirang perkara haitsu bihaitsu wajib kalawan sekira-kiranya kaya si wong tak dubal jari hati bakat tatakramane hewan kang ngabuburon wala zaharakaunhum walaman lamun lahir apa anane iya jariha atau wasibah mu'alaman iku kang den didik kang den uruk kisuma akala kari-kari mangan iya jariha atau wasibah milah nusaidin saking daging buburonane lam yahila walika sayyidu maka ora halal opo mangkono buronane bila zaring dalam munggu kaul alhar gesatu fayus daratu talimun jadidun maka dan syarat kenapa pamurukan anyat wala asara lan warana natapak iku mawjud lil alilaki dami kadue ngaletakan ingetik ma'adul kalbi minasaydi najisun lan utawi nggon gegele asus saking buronan ikun najis al-asawan lahu la yufan hulan utawi al-asawan lahu iku setuhune kelakuan iku ora den hampura opan saking ma'ab wa nahu yakfi gaslulan satune kalakuan iku cukup apa ngawasuh ma'ab bima'in wa turabin kalawan banulan lebu wala yajibulan ora wajib ayu kawarapa yang taden bolong ya ma'ab terhalan yang taden alungkeun dia ma'am bulan yang taden alungkeun den buang ya ma'am para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah orang ku Gusti Allah diberi himmah kahayang anu luhur dina thalabul ilmi teu kahalangan ku cuaca hujan
halanganku mendung tetep baik orang daratang barang diselidik-selidik mahoreng lain ngaji-ngaji teh ieu teh horeganan rada aya anu dihindari macem-macem aya anu tipe tinggal deh ja polisina besi datang isuk-isuk Masya Allah deres jelas urusan mana jelas dia mah anu teu jelas cicing di imah teu betah cicing di imah babaturan teu betah ngaji bae horeng ngaji ge teu betah sarua lantaran meureunana atuh problemna numpuk problem nangis macam-macam tapi deres masih kena lompat ke pengajian berbagai problem boh polisi boh hutang boh urusan rumah tangga atau urusan pemajikan geus dari lingse pokoknya ngaji urusan ke tas ngaji puyang deui sebodo nah eta bagus sebab di baheula ge loba jelema nu jadi ahli sufi tina berangkat pelampiasan geus puguh nu berangkat tina asli nama hayang usul ilallah atuh loba aya anu berangkat teh tina pelampiasan frustasi menghadapi ekonomi politik jeung asmara nah ieu frustasi dilompatkeunana kana toriko jadi jada ibadah teh berangkat tina frustasi aya loba Allahumma atuh jalan teh banyak jalan menuju Roma sarua tujuan apa tergantung kumaha Allah dek mere aya jelema keur sugih teu ngeunah-ngeunah ibadah ka Allah coba cek Allah beres susah wae Masya Allah leuwih teu ngeunah teu dibere sugih jeung susah teh aku wae tapi aya jelema dibere sugih teu ngeunah barang dibere susah mengeunah dibere susah teu ngeunah ibadah teh coba ku aing dibere sugih ngeunah loba tergantung kumaha jelemana jeung kumaha Allah mere sinar nu bangka warah mama santren ti budak ngaji bisa teu maksud kana lazat ibadah pake neangan dunia ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim teh lain pake ibadah ka Gusti Allah endahan pake bisnis nyieun yayasan teh lain endek ngausulkeun ka Allah ngartikeun kana hukum tapi rek dudunya buang kawarang buah pamoyangna buang kawarang tuh eta nu bangga warang polisi onam nya mah teu nyahuan kana dalil TNI onam nya mah teu nyahuan kana dalil kana neraka ge moal kebal di hampuranya nama sebab bodoh tetap kana neraka dan moal kebal tapi kiai mah ilmu aya di nyana wawasan aya di nyana tapi nyana teu ngalingseuh ka ilmu titipan Allah seakan-akan ngahinakeun kana titipanan iya Masya Allah nah ya anu deres mah ngaji ngarti be aya nu ngaji teu ngarti-ngarti be bodoh bae bodoh bae teu ngarti-ngarti ya Allah jadi ieu mah sababaraha macem disiksana
atuh lantaran tina odobna jangan ngaji mah terus bae tapi teu ngarti-ngarti berarti kan maksudna lain ngaji tah eta mah sakadar gambaran-gambaran kudu ikhlas jadi polisi, jadi TNI, jadi PNS sing ikhlas gerak ka Gusti leuwih-leuwih nu katitipan ilmu nu bodoh ge ai ikhlas mah kana kabodohanan atuh bodoh bae ikhlas ya Allah nu mantek urang ngaji ge hayang ngageserkeun rarasaan orang ngaji lah ya sugan we can bisa minggu ieu bulan hareup sugan can bisa bulan hareup tahun hareup sugan we kuresep mah ngageser-geser engke we mendekati kana maot asuh sugan ngageser nu tadina resep pisan kana jabatan sugan geus tareh maot manteu nu tadina resep pisan kana dunia sugan atuh rek maot manteu tah harapan teh eta nu mentak ngaji haju sadar heueuh aing teh salah nu hese ge ieu teh ilmu aya di nyana teu sadar kredit haram loh ngadu jeung aing dalil nah ieu bakalna nu kosi teh sadar mah sebenarnya ini nyawa soal kredit orang ini mah kubutuh loba hawaij min hawaij dunia deres tawakal itu bataran jangan nyadar nu hese ge kan salah teu nyadar tasugan ku ngaji mah teu nyadar horenganannya aduh Gusti hampura abdi teh bangkawaraha mah dihareupeun jelema mah abdi di kiai-kiai je boga dalil orang dihareupeun Gusti mah teh meureunan bangkawara tah lamun sadar kitu deres di mana teh Pak ye mana abdi salahna ja abdi mah salah beh salah abdi ih teu pokona teu ngarti abdi mah kajian goko bahagia kudu dikasorgakeun mah abdi mah teu salah ke di akhiratna zabaniyah seret jelema kosi takabur gitu jelema nu mantak luhur ge indallah ku nyadar diri loba kasalahan mimiti dina syariat dikoreksi oh ieu salah teh sadar perislaman perzohiran naik deui kana perbatinan orenganan langkah-langkah ngajina wuduna salatna Gusti barang dikoreksi teh henteu lempeng menuju Gustina diomong mah diomong lillah orenganan aya muatan selain lillah aya muatan tak diundang muatan gelap ayo sadar geus bisa urang mulai ku hari kana ihsanna Islam iman ihsan deuk iraha teu boga dosa deuk iraha teu boga salah muntak lamun urang nyadar sasadar-sadarna pinu horenganan ieu kolong langit teh ku dosa aing sadar saya kan sadar teh ya rasana aing mah boga dosa naon tuh aing mah ye sakieu banjai mah sedeng gitu siana bae ka aing teu nganggap kiaikeun atuh aing ku sia lamun sia geus nyaikeun ka aing karak nyaho bahwa aing teh asli kiai ye lamun sia teu rek nyaikeun ke ku aing disogok nya aing teh kandidat kiai udah kayak kandidat kiai saya selain bupati teh kandidat ya Allah ya Rabb tadi bolak-balik teh supaya lempeng menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bahasa lillah ditempelkeun di setiap gerak-gerak ibadah wudu lillah salat lillah puasa lillah
kabeh lillah orengan disungut doang lillah tetepikeun kana qalbu. Nah mulai ya horeng ibadah teh kudu zahiron wa batinna. Naon hartina meuli kadu kudu dimaksud kadu teh da eusina barang dibuka teh ya Allah hileud melulu eta kos kieu tukang ceramah bagus dina luarna mesin barang dibongkar hileud ya Allah hileud gede hileud teh ya Allah pohara atuh nu ngadengekeun mah geus lain hileud orai orai di jero aduh bareng dibuka teh bolake orai tah supaya ulah aya hileudak di jero qalbu urang ulah aya oraya mantak urang wani ngaji teu teh keur miceun panyakit tuh nu takabur baru teu dek ngaji sia mah butuh keneh ngaji mah teu butuh ngaji ye itu daun ngaji bege teu dipake mah pake ngaji mah teu kudu ngaji jauh-jauh ilmu mah di aing ge aya aing ilmu naon teu sia di aing ye aing mah serba aya aing mah supermarket eta takabur urang panuku ngagidig ge ti Blaraja ka dieu ti Cikupa ka dieu ti Serang ka dieu ti Bandung ka dieu ku ngagidigna ge Allah kan memperhatikan sekali dua kali oh cak Allah karunia piceunan ilmuna panyakitna piceunan tuh ya Allah ya Rabb Allah mah atuh maha segala-galana aya rahasia urang teh nyaho di sekeliling urang loba anu magahan ngaji urang teu tertarik eueuh bagian tapi begitu urang ke Jawa Tengah Masya Allah tertarik urang aya bagian meureun di dieu di sekeliling negara urang teh aya geuning ilmu lain aya loba tapi teu tertarik begitu urang ka Misra Masya Allah mau oleh-oleh comro ka dieu tah atuh kitu bae di mana bagian-bagian urang rezeki urang ketika orang cicing di daerah Jawa Timur hese neangan duit teh barang ka Tangerang Masya Allah ieu bisa dipaling itu bisa dipaling babari orang ya lain gambaran dunia rezeki teh kitu rezeki dunia rezeki iman rezeki makrifat sarua mantap di dituna bihasabi rizkihi wa bihasabi qadari kalawan ngitung-ngitung rizki na orang diberi ilmu diberi makrifat tah penting himmah nah ulah pudar-pudar urang teh keur nyaritakeun buronan buburon beda buronan mah aya buronan mah eta anu sok diteanganku nah eta buronan karana aya buburon na buburon sarua buronan gede teh hewan buronan urang keur nyaritakeun eta meunang ngabuburon hewan leuweung hewan-hewan anu lain milik hewan-hewan anu masih keneh ngencar di awang-awang di leuweung di gunung menang ku urang diborok melalui hewan-hewan galak siba wat tair kakalbin wa fadin wa bazin wa syahin naon da ta eta teh make syarat bisa sahna hewan diburu ku anjing misalna
nah anjing tersebut muallamatan terdidik dengan julukan anjing lacak. Datang ke mana? Bi antan zajira jarihatus siba bi zajri sahibiya wa tastarsila bi irsali wa yumsika shayd wa la yakulam. Ketika manehanana tita moro kurang saluluguna moro bae tahan lepas sok dilepaskan kurang lepas benang boroanana teu didahar kunyana tah eta ngaranna terdidik mentak istaratu tarkul ukli fi jagatil tayr bil azab syaratna ulah didahar geus eta cara ngadidikna kuduku ahlina untuk mencapai antan zajiro jarihatu sibab bizajir sahibiha wa tastarsila biirsalihi dan selanjutnya teh make syaratna takarrur hadhil umur kudu sababara balik sababara kali dicek dites urang datang ka bihaitsu yazunnu ta'addubal jariyah sehingga gede sangka idraku tarafir rajul gede sangka bahwa ieu anjing teh geus bener-bener beradab sehingga ku beradabna bisa dititah ku urang sanggeus dititah nurut sanggeus nurut bisa menerkam sanggeus menerkam dibawa dihakam eta teh kudu sababara kali sehingga orang percaya ke eta anjing. Jadi kudu dididik anjing anu mugolazoh bae ketika geus dididik mah jadi anjing pelacak eta teh halal boroanana sebab naon sebab kepentingan pribadi. Anjing dididik tita moro benang dihakan sakitu lapar nage karena geus dididik dibawa ka dununganana diserahkeun anjing lamun geus kepentingan pribadi luhur eta anjing teh sehingga halal boroanana mau kurang kubaha mau jatna disebut lagi raja singa disebut lagi raja hutan disebut lagi raja-raja dari seluruh hewan raja namau dididik kurang sehingga bihaitsu yazunnul ta'addubal jarihah percaya orang karena keberadaban mau dikencarkan kurang benang menerkamnya dibawa ka duduk luhur tamaung teh sakitu mau hewan panggalakna dididik eueuh kepentingan pribadi luhur tamaung ucing gitu kene nusak disebut meong garong sebabnya nama atuh bah nu bogana can ngadahar turun saji geus dibukakeun garong disebut teh sama meong Masya Allah bukakeun cokot bukakeun cokot eta ngaranna meong garong henteu dididik sehebat kegaronganna meong dede kurang nurut dengan takarrur hadhil umur dididik nurut eta meong teh titah moro kurang set benang manuk lauk dibawa kunyana meong onaman teu mogolazoh anjing makan mogolazoh dididik mulia kunaon eta nu mantak mulia eueuh kepentingan pribadina sakitu lapar beunang teu didahar lamun urang boga pejabat yang kepentingan umat beuh eta mulia
Urang boga lurah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan masyarakat mulia ta lurah. Urang boga camat dididik jana di PDAM salah aing ngomong. Maknya di PDAM jurusan cai atuh bolon. Deh jatuhnya hoge jajahuanan. Urang boga camat geus dididik jana jadi keluar tidak kepentingan pribadina melayani umat. Camat mulia boga bupati urang kepentingan pribadi bener-bener kepentingan bangsa jeung negara mulia ada bupati gubernur gitu keneh terutama RI 1 yang mulia Bapak Presiden terpilih seseuri goblok Presiden urang Balerea. Ieu ngabogaan tipe anu bener-bener jang umat berani belusukannya berani dan berani. Nah mulianya karena ngaleungitkeun kepribadian jang pribadi jang pribadi jang umat jang masyarakat nyaho hutang urut pemilu wah pasti berarti nyaho kan nyahoan aing jang pribadi eta mah presiden aya jang pribadi masih keneh wajar ja emang jurusan neraka menteri gitu keneh geus disadiakeun neraka-narakana jang nyana bagi anu memang melenceng tina aturanan gubernur geus disadiakeun itu keneh bupati deres jangan mau gede duit na RT jaleti jalawang narakana muka wae nasib RT ya. Ieu mah kiai makan ilmu aya di nyana ayat aya di nyana Quran aya di nyana bahkan hafizul Quran Masya Allah hadis tapi jangan kepentingan pribadi iya mapan buang kawara jin bantak aya bae kecapan Kangjeng Nabi sayyidul kaum khadimuhum kepala masyarakat kepala umat kepala kaum adalah pangladen kaum juruladen eta teh nu mulia sebab jang kepentingan pribadi. Masya Allah ketika aya hiji jelema sugih usahana dibere maju ku Gusti Allah hartana teh geus berlimpah ruah bro dipanto bro di juru ngalayah di tengah imah di jalan teh ambalaya hartana teh sebab angkot 08 malulu inuh di jalan teh tapi horenganan ditilik-tilik teh lain jang kepentingan pribadi jang kepentingan umat bakal beda tampil di tengah-tengah masyarakat. Masjid siap, majelis enggak, musola heg, yatim piatu tah, fukoro rangda ngora kolot tah bakal beda. Nu ngaromong sabodo tinggal sebuku berbagai-bagai nu ngomong lah si eta mah ata aing mah sia sampai sia mah nilai doang aing urusanna jeung Allah tah Masya Allah khadimuhum peladen umat dengan harta sebab Allah mere harta ka manehna termulia bakal kepentingan pribadi bahkan nyana deuk dahar ge teh deuk dahar si sugih teh geus loba tah jol bae aya nu datang aduh cenah kula candahar ya nu aing jang sia eta karak hebat ieu mah lain kunci sugih henteu panuran dahar dikunci bae tah eueuh we jang batur maka urang geus nyadiakeun
we ieu teh sok loba ieu nu datang teh sadiakeun bakal dititipkeun ka keluarga bisa anu datang si anu pan osok ka dieu tah derek ieu tadi dititip masyaallah tah geus disiap-siap tah kitu kene ilmu urang boga ilmu Al-Qur'anul Karim aya batur nu butuheun ka urang kula dikicing di dieu nek naon tuh kula hayang bisa maca Fatihah ya teu naon datang deh di pagar urang tas di mana capek langsung memagar ngaji bari nunutan deres anu mu capetang mah kapan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin trek yes gairil maghdubi 'alaihim gairil maghdubi 'alaihim ieu budak keluaran mana mangkaning pan urang teh karak datang peutingna aju tunduh lantaran titipan Allah eta kan demi umat ngaranna teh aya nu dideuleu iwati ridho Gusti be batur teh supaya balener maca Fatihah na ieu teh supaya salatna rapi gairil maghdubi 'alaihim waladdallin aduh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan gitu sakali mah kitu tah ahli qiraat teh magana ghairil maghdubi 'alaihim gairil maghdubi 'alaihim naik kana ghairil maghdubi ho sia dipagang silu kali gairil dai ho nganceng kopeah murid nganceng kopeahna aduh geus langsung aing moal ngaji deui cekeun kula kopeah aing nganceng aing ngaji qiraat tuh kitu pertama naon teu tegala waladdallin aja waladda ye stop ngancelang deui kopiah kunaon eta ngaladenan umat abeh bisa maca Fatihah kepentingan jang batur asal ulah yang dibayar lamun yang dibayar eta anu parah henteu tuh nambahan deui nu ngaji teh khadimuhum peladen umat supaya maca Fatihahna maca qiraatna rapih jang bekal hirupnya anak geus sakitu nah urang bisa amil we ngajina teh ya labjatun mang dibaca 5 wajah markib labjatun ke dibaca labjatun ayo bagakeun ku urang ngaditu labjatun menang ditarkib dengan 7 wajah 7 sia menang di mana 2D di mana labjatun amat sih sia mah nu bodoh capetang mah dipagahan sakali nginai tapi kan lamun anu bodoh mazidun nasumazidun aja mapun enakal hadap bulat kolak kan nginahin ari anu capetang ieu mah kola bae kola asup koala enak kola belakang kola ngajolkeun dona kan alif teh nuturkeun lima qoblah ayo baca kola asup koala elatna buliat takal kolam hiji sia mah kola asup koala alawazi pala hese amat sih kola asup koala mus puyang guru ge puyang tapi eta kan teladen ngaranna geus teu nyahor ada muriang setik mapaksakeun situasi rada teu kondusif ge keuangan terus bae padahal mah di dapur mah teu boga duit tapi ngaji terus bae peladen ngaranna lillahi ta'ala ngaladen umat khadimuhum ta eta nu mulya eta ki fudoli beuh ngalayang bae unggal peuting eta teh peladen amplop nya mah teu butuheun ka amplop naon ambalaya di imah ge
esina. Tapi kan sangkaan doang, sangkaan urang kos gitu teh di jerona. Itu siapa sok aju suzon goblok. Ente lah. Ya sewaktu-waktu aya gitu. Sewaktu-waktu ente, sewaktu-waktu aya, masakan labil. Nah, eta khodim ngaranna. Mulia eta. Mulia dididik. Kunaon urang dididik di pondok pesantren, tadina bodoh teu nyaho amil jurumiyah ku ari bisa, teu nyaho alfiah johar maknun ku ari bisa, tapi kunaon henteu ta'addub, henteu boga kepribadian, henteu boga tata krama, kojang sorangan kepentingan teh, jang meuli mobil, jangan nyai-nyai, eta nu bahaya jadi kiai. Ulah anjing dididik lapar pitah moro menangnya nak boroanana teu wani ngadahar demi sayidna demi nu bogana dibawa ku nyana mulia amat eta anjing ku mulia-muliana anjing menang di dahar kurang boroanana sebabna kepentingan pribadi anjing padahal anjing mah hewan mugola doh mun di dahar ku nyana terkamanana atuh bisa kelantaran geus dididik. Masya Allah boga tata kramanya na. Atuh komo manusia merenta ku harimau manusia teh eleh ku anjing. Anjing dididik bisa terdidik, ai jelema dididik henteu terdidik. Kepentingan ajang pribadi bae. Beda kan eleh kiai kepentingan umat jeung kepentingan pribadi. Beda orang nilai pejabat kepentingan umat jeung bangsa jeung kepentingan pribadi. Beda polisi ge. Ningali polisi loba lah jeung kepentingan bangsa jeung negara. Tepati kepentingan pribadi. Hebat eta polisi. TNI gitu kayaknya. Lamun geus tugas, mau tidak mau saya harus ke Papua sekarang. Padahal betapa berat meninggalkan tanah air, meninggalkan rekan, meninggalkan sedikitlah ada kegiatan-kegiatan apalagi keluarga. Tapi demi bangsa jeung negara berangkat kana ka Papua. Kuari kan keur diberangkat-berangkatkeun ka Papua sebab Papua teh hayang merdeka. Berangkatkeun berapa ribu TNI nu kuari berangkatkeun ka Papua. Nah, demi bangsa jeung negara. Nah, lamun nyanana bener. Ulah hayang nanaon di jero hatena demi bangsa jeung negara. Aku akan mengabdikan diri kepadamu wahai bangsa dan negara. Indonesia adalah Indonesiaku. Gitu kan? Diriku adalah bagian secuil darimu Ibu Pertiwi. Aku akan berangkat ke Papua, akan melihat di sana barangkali ada yang cantik. Yang mengkol ya. Mengkol tetekos gitu teh. Nah, aku akan berangkat ke sana barangkali pulang dari sana akan naik jabatan mengkol tetengaran. Aku akan berangkat ke sana barangkali mengkol ulah aya pungkal pengkol hiji be toh ya. Nah ieu anjing dididik jadi pelacak mulia boroanana halal. Eta teh kudu diuji syaratna beberapa kali. Andai kata walau wahara kaunuhu mu'alaman thumma akala min lahmi soidin lam yahila zalika soid. Lamun lahir lamun jelas bahwa ieu anjing teh terdidik boga julukan adalah anjing boroan atau pelacak titah ngaboro berangkat jalan kaleuweung set datang ka ditu manggih boroanan embeleuweung misalna didahar ku anjing tersebut summa akala min lamil syait kumata status anjing sesa dibawa lam yahilla zalika syait halal. Anjing dilepaskan sat berangkat jana ke tempat boroanana jadi itu manggi meleweng terkam kunyana dihakan heula kunyana sapotong deui dibawa ka nu bogana haram teh sebab naon aya unsur pribadi
lain bersih bening jang dunungan anak tapi jang pribadi heula atuh eta cacak-cacak boroan kos kitu gambaran anak atuh kiai ge sarua lamun kiai boga ilmu hajunya berangkat dakwah jang kepentingan pribadina hayang mobil jang kepentingan pribadina hayang istana jang kepentingan pribadina dan lain-lain sebagainya haram ilmuna geus gimana teungeunahkeun kadangena teungeunahkeun anjing geus kitu eta anjing dididik tapi mengkol nu tadina geus dididik boga julukannya na muallam hebat tapi aya kepentingan pribadi na didahar kunyana halal haram teh sesana haram lam yahilla dzalika sayd fil adab teu halal haram mantap kurang kuari ngadengekeun ilmu kiai anu jang pribadi di Golkar tak kiai teh jang pribadi di PDA eta di Inggris kan gue yang seetik atuh eta di organisasi lamun nyana teu bisa misahkeun antara partai jeung kakiaian teu bisa misahkeun antara organisasi jeung kakiaian ngendek di mana bisa aja harese demi partai demi organisasi demi golongan eta harese bae kos kitu teh eta hayang plong ikatan eta karak lepas tat muatan kan aya muatan lagi kula geus kembali sebenarnya di NU kunaon jadi NU cabang baik padahal pengabdianana geus luar biasa hayang ka pusat kieu tah muatan eta nuantak jadi haram ilmuna teu geunaheun aduh aing di jadi muid di kecamatan bae hayang naik teh kudu nyogok we nyogok saha nu jadi muid nah teu ka kabupaten teu nyogok ieu ya darakeun ku sia ya darakeun goblok hararese sieu teh dek neuleuk ka aing tuh kan ieu ulah sombong cenah kieu henteu aing meuneu sombong bae anu naik di kecamatan ke kabupaten teu make siut ilmuna dek dikamanakeun ilmu demi jabatan lain demi umat jeung bangsa haram anjing tadi jelas kucing bisa mau lain jang kepentingan sayyidna kepentingan batur tapi kepentingan pribadi haram lam yahilla dzalika sayyid fil azhar urang nu neangan jelema boga ilmu jang kepentingan batur umat urang boga pejabat jang kepentingan umat ngeunaheun kana hatena terasa ka urang boga presiden teh jang kepentingan umat ngeunaheun berasa ulah dideleutik jeung gedena pantes jeung teu pantesna ulah tapi jang kepentingan umat eta kan ngeunaheun kana jajantungna deg aing nurunkeun deg tuh kan nah ieu gambaran dina buburon lam yahila dzalika sayyid bil adab tuh kan acak-acakan deui nu sok didongengkeun teh sering urang dongeng urang nyaba ka hiji kiai aiheg nu nyuguhanana teh nu mawaan dahareun teh ucing kan kaget urang hebat amat eta ucing masya Allah karim mawaan lauk sayur segala rupa ucing lantaran dididik kan hebat atuh monyet yang sok ditungtun teh eta nya di jalan teh aja make kendang dang dingdung nah eta teh kan wah jang kepentingan urang aya nu bogana ge kuarita ieu atuh tadi sok di jalan teh ditungtun teh monyet nurut kan nah tapi satu ketika sekali lulus, dua kali lulus, tilu kali lulus, sababaraha kali jana lulus, tapi satu ketika neuleuberit ka ukur kunyana nyana keur bawa sayur neuleuberit
ajukan eta jang kepentingan pribadi berit buat beri terekam atau pan ieu nu acak-acakan ieu sayur mangkana geus karumpul pan didinya acak-acakan ragag sayurna aju meretel kabeh ieu ge pejabat asal geus jang pribadi bae ragag ke sayurna acak-acakan ngembet ka mana-mana ieu kiai ge sarua asal geus lain jang kepentingan umat ragag nu dibawa kunyana ngembet acak-acakan padahal mah sayur mah bagus kulantaran dibawa na ragag atuh bangkokna pepes sayurna panas ngepek kemana-mana jadi itu bagus eta kan gambaran gos gitu nah ieu ge sarua urang ilmu tinggal ilmu tapi lamun dibawa jang lain kepentingan umat lain jang kepentingan naon gitu ngaranna manusia jang kepentingan pribadi ya pribadina mah lain manusia tetep ya jin juri kepentingan nafsuna eta lam yahilla zalika sayd fil azhar masyaallah di satu kulantaran eta anjing anu geus dididik ku ari mengkol nu kuduna meunang terkamanana dibawa rek hirup rek paeh kanu bogana ku ari mah didahar heula berarti kan teu halal anjing tersebut fayushtaratu ta'limun jadid disyaratkan kudu dididik anyar deui kembali dididik deui supaya rapih ulah frustasi kiai ge loba ye kepentingan jang pribadi istaratu ta'limun jadid abri loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid polisi ternyata loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid presiden menteri gubernur bupati budak aya kepentingan pribadi rada kenceng bahasa itu istaratu ta'limun jadid disyaratkeun belajar deui ulah frustasi ulah belajar deui didik deui mentak abri teu meunang dagang kepentingan pribadi negara kumaha lamun abri dagang atuh berabe eta polisi teu meunang bisnis sebab naon atuh ieu negara kumaha acak-acakan nu mantak eta bupati camat lurah teu meunang jadi calo haram acak-acakan negara mun nyana jadi calo teu meunang sebab calo mah jang pribadi bupati mah tanda tangan beres camat beres geus beres dicek geus PPAT na geus beres geus ya aing tanda tangan ye nya de karak set aya nu mere duit leutik mah ulah oka teu ku ari makan bupati jadi calo emang teu nyarahoeun masyarakat bupati jadi calo kula bae ge nu di imah bae ge di kamar bae nyaho bupati jadi calo tarang sana komo lurah jadi calo mata geus ambalaya acak-acakan bakal camat jadi calo lurah pempresiden non gitu ngaranna bupati jadi calo bahaya sebab naon lain jang kepentingan umat tapi jang kepentingan pribadi haram meunang boro-boro jadi calo bupati mah menunaikan ibadah haji urgen di negara batalkan ulah menunaikan ibadah haji iya demi kepentingan bangsa negara jeung umat ya nama Mekah bae nu sakitu wajib urgen di negara teh ieu teh keur meujeuhna waduh kalut batalkeun deuk ka Mekah ge sebab naon umat bahaya ditinggalkeun ku manehanana datang ka dinya kapan ieu mah jadi calo bupati teh atuh ulah sok itu jadi kiai nyanyahoanan nyaho aing ulah sok nyanyahoanan nyaho nyana nama henteu melalui orang-orang itu nyana-nyana kene asli nama deh kenapa aing teu nyaho meureunna lurah jadi calo camat jadi calo kiai jadi calo kiai onang
udah beres. Satu pesantren ambal aya jadi calo mah tah yayasan teh ngaranna calo nu nyaloan dunia make eta lah birokrasi ngaji tapi ente sakabeh yayasan aya bener mah ieu mah sakadar penataan hungkul di kelas sote abeh rapi dididikna kelas 1 kelas 2 kelas 3 bagus iyalah ikhlas berarti coba kadinya fakir miskin untuk bisa mayar diterima tante gitu mah nah gagaros ya tante tampil siapa ingat ayo sia ayo yatim diterima teu Gusti didinya ya memeh nampiling aing ka sia ya kan aya pasantren kos kieu mah aki-aki geus batuk bae Assalamualaikum ka mana kula di pasantren bade sadaekna sia datang ka paeh di pondok los pesantren kieu mah mentak lo baru datang kieu apa syaratnya geus teu kudu nanya ka aing ka kantor ka ditu sia betah geus bagus ya di dieu Waalaikumsalam ieu anak saya mau pesantren ini kenapa di pesantren enggak sekolah otaknya blek ki waduh pondok aing penampungan nu kos kare modok sanu ya manfaatan si ieu bener teu je Waalaikumsalam kemana ini anak saya idiot ini makan aja nggak bisa harus diladenin terus supaya pesantren aja katanya tampung oh masalah nu bodoh nu idiot anu otak rada miring kolot anu geus diusir ku pamajikanana ayo deuk maju kumaha agama jeung mondok teh nu karing tu malulu nu sampurnaan kudu da ge ya anak aing pinter ya anak aing cerdas anak aing hebat ieu mah ieu di pesantren kan abe agama maju kan bagus ieu mah lain sesa malulu ngan kitu masalah emang Allah ngiriman anu kos kitu sanunya manfaat kalau mah inget bayon 203 anakna teh rada kurang bagus zaman abah nu kahiji nu kadua baragus jara di abri nu hiji mah kos kitu dah beja ka abah ini mau santren-santren aja sini cek abah teh enggak di dia menang 4 tahun 5 tahun azanna jadi bagus maca Quran jadi bagus baliklah nyana wallahualam poho ta urang manangan yon 203 jatake terus akhirnya di masjid baik ngimaman azan tapake dulur-dulur dan ujara di leptan segala naon nanya kanyana nu kapang boncip teh asal naon enta doana futiu je rahasia Allah bebe jaga di alhamdulillah sudah pakai cak bapana anak saya yang dulu di sini sekarang udah kawin jadi imam masjid ngajar Quran ngajar ngaji ini kurang kumati padahal mah kurang sampurna tadinya ieu ye rahasia Allah seperti eta kan aku na ikhlas sabodok geus daratan ka di kumaha tanda kumaha ayo geus bokara entar lamun ditanya kieu santri sabaraha nyaho aing teu nyaho santri mah kos kitu kayak kuari datang isuk balik teu pugu santri iun ditanya teh atuh hese santri kayak lamun nyalatun lobaan mun ngariung mah boh lobaan digawe besetikan je lamun urang kurang terdidik emang teu panas namun urang teu terdidik si kiaina bah lamun nyalateun mah beres 10 mobil 20 mobil urang kene cenah ke tambahan deui 30 mobil loba ambo loba amat isuk urang teh dak eta teh sapuan 5an lamun teu dididik sabar emang kumaha gitu beh santri masyaallah nek lebaran nek puasa kiriman samping teh sugih teh babagi sabaraha coba dibagi sampingnya yang bulan Ramadan ieu cenah aya 1300 jaloba Masya Allah orang usul deui jata tadi naroba bener saya merelah mente 1400 bagikan bener beak kabeh bahkan aya kurang isuk tak gorong-gorong dak tak bersihan kan deuk puasa ye ayo coba kerahkeun ke 5
10 budak Masya Allah kurang-kurang sabar aku coba amun teu sabar buah geus arasak deg di ala kamana buah aing budak siapa orang lamun teu dididik aku mah gitu geus milik nameureunana kabeh ngan asa ulah dicabut bedak sia hirup lamun teu nyaho aturan santri puyeng bentak di Jakarta loba nu nanya ka di mana-mana lah nu nanya ini bagaimana Kiai enggak di kelas-kelas mau mas santren enggak sih enggak usah nanya puyeng dah mas santri mendek mas santren karak nyana nanyakeun kelas da kumaha mayarna mau nyantren enggak usah ajar moal kajawab hese ngajawab kecuali di kelas santren ayeuna nanya doang mun teh aing mah teu ngaladenan kos kitu aing mah hese sia santri mah insyaallah kadeulina luca lece atuh ngaji bae ge kumaha nyana bae urang geus nongtron ge daek-daek teu cenah santri mah kos kitu atuh tapi barang balik deui masyaallah tad padahal tilok ngaji di ngomongna geus diutadkeun urang lembur nyana ge mun digak bulu goblok aing diutad santri mah kos gitu ngelehkeun dokter Andes ngelehkeun dade kariung mah tilok aya dokter Andes nu diondang kita mecah hadiah puji santri cenah hadiahan ye ngaran-ngaran nya ge dijerakeun mah seuri bae sial aing geus tilok kaji sebenarnya santri mah kos gitu geus tampil di masyarakat Allah kan nomere berkat ikhlas ngajina tadi nanya nyanakan ka guruna kieu cenah kula di lembur dibutuh-butuh naon tuh hiji jadi imam kadua mun ngariung kudu kula bae segala macam terus jagal kalau mental ilmu sing berani ayo terus beranikeun sapira ngomong nyana ieu nu ngalaksanakeun mah atuh ngere spirit urang kaya dah baca ieu betah dah selawat ku percaya Allah kan mere santri pokos kitu di mana-mana ge keur mondok nama teu puguh kadeuleunan giliran anu ngaji bae ka imahna aing baheula ieu aduh can diaji babarag-bagan kan bicara kumaha ieu kumaha sia keur ieu teu milu cek cenah teh karasa geus sia tah ora jaritakeun santri malah anggeus tuh eta teh nu sok inget santri cak guruna santri nu Badung anu sangat Badung catat wah cak lurahna teh pasti diusir ke jeung di catatan nu Badung jeung sangat Badung iya ya udah geus sapoe dua poe ditungguan kan ku lurah pondokna pasti aya eksekusi ka jeung kumaha ge diusir ye ka nu Badung sebab atupan bado buah kiai lauk kiai beak kabeh ieu pasti ya ka jeung kumaha dieksekusi ya geus saminggu eueuh bae geus saminggu eueuh reaksi nanaon 2 minggu eueuh akhirna kan seluruh pondok nanyakeun ka kiai nu kamari teh daftaran nu Badung jeung anu sangat Badung teh kan geus besi dek dipanggilan maksudna dek dibere nasihat apa diusir saha nu dek ngusir teh kiai eta di catatan taman dek didoakeun tengah peuting weh pugunya anak datang ka dieu ge di mana Badung sugan rada deres saanu kusir atuh ieu dek didoakeun tengah peuting padoa cak lurahna atuh aing bae atuh cak kiai salah terkakak kiai dah kiai batas tahajud Allahu akbar nu mana karena nu Badung teh ye didoakeun ya Allah ya Rabbi sieun teh sangat Badung sia teh supaya rada deres we ulah Badung teuing ngadoakeun kiai doh ternyata 10 tahun ka hareup kiai diondang ka hiji daerah lain kiai na lurahna diondang ka ditu ieu mah janu Badung teh ya sia ieu buka santri sia ben baheula Badung jasa di kobongna nyawa ingin teu ngarti cek kira gua jadi boga santri tah kunaon eta berkat doa kiai tengah peuting doa ya Allah iraha bae atuh Gusti turunkeun hidayahna Gusti bere taufik Gusti
janyana teh beureun hate na masa ruangan Badung nama tamaku nafsuna bae tuh kan teman-teman nu Baradung jadi di kiai santri mah asal Badung jadi kiai beuh mantap nu jara di kiai teh nu Baradung bae mantan tung nama aju nama santri Baradung bae teu kitu da eta doa ge lain diusir tuh salahan mantap maka arti mal arti kehidupan pesantren jeung kehidupan yayasan mas 1 2 3 exit sebab maksudnya lain dek ngadidik duit mondok bagus gitu ke Badung kajen lah sel betaheun bae guys Yai sendal be aku nyana kunaon di palingan be sendal naon sendal cepit lah sendal jepit ieu geus kajen sama meuli deui bae beres kan pondok mah masalah tak eta kahirupan santri payus taratu taklimun jadid Badung teh ya berarti kan ieu ngakal atuh dididik deui make taklimun jadid make pendidikan anyar lain disetrap-setrap hukumna dek dididik anjing ge nu tataneun geus bagus didik jadi bagus deui kuari atuh budak santri didik deui urang boga pemajikan ngakal sekali 2 kali ulah main jeger-jeger bae didik kurang taklimun jadid kan nyerah neng ieu teh kakak teh kurang kumaha ka neng tuh makan ku kakak dipangieunkeun sekedar kendaraan jang ka dieu ka ditu mah paneta geus aya Innova aju motor ge geus aya tapi neng deuk ngakal bae kakak tuh kakak datang ka ieu imah nangieun kakak ieu mobil nang meulikeun kakak tapi kakak asa asup ka imah batur bae salah neng apa salah kakak ieu ih kana enggak bangun kakak tapi kakak sieun deuk asup ka imah aya neng sakumaha jenderal bae panglima neng nasehatan berarti kan aya naon ieu di diri urang jeung si nengna yo datang ka teu wani apa yustara tu taklimun jadid supaya nyana bener-bener bersikap sebagai permaisuri di imah teh permaisurina pemajikan urang raja be jadi di imah teh aya raja jeung permaisuri koreng ribut melulu si raja teh atuh komo ka anak incuna jangan lagi ribut bae asal incu datang ka dinya kieu kenapa takut kenapa kakek sama nenek lagi berantem jadi incu teh dibere pemandangan berantem anak mah awas asana piring 12 pak ieu abah jeung emah ribut deui bae aduh kanyahoan tak ulah gitu urang keribut ye pemajikan jeung salah keribut tak datang anak tahan ku urang biasa we urang usapan pamajikan eta ngaranna hebat jadi di mata anak teh urang teu kanyahoan jorena anak balik ribut deui kunaon sia ribut kodo aya ribut kodo tolol payustaratu talimun jadid lamun ngakal boroan ngakal barangna haram tapi ieu kudu aya talimun jadid pendidikan baru anyarkeun deui ku urang ayo didik deui ku urang ayo terus dididik deui komo pondok pesantren mah pendidikan anak mimiti belajar maca kadieuna belajar ngahartikeun kadituna belajar ngoedahan kabelah dituna belajar ngabilagahan kabelah dituna mah belajar batin supaya lurus ikhlas angel pondok pesantren sekolah onam anu manajemen keke beres pendidikan batin pondok pesantren mah supaya lillah di pondok pesantren modern mah dipaksa penting supaya tahajud sebagai pendidikan berjamaah deh bener nyonte ya tahajud berjamaah sholat tasbih berjamaah nanti mana meureun da teh ilmuna maksudnya cenah supaya terbiasa sabodok kumaha sia bae atuh tuh kan balik boro-boro tahajud sholat tu biasa ge henteu jadi pondok pesantren kieu mah paneuh nu dititahan ku guruna ngaji we ngaji geus tapi jangan tahajud sorangan penting beboga kepentingan hajat sorangan gareot si hebat teman sholat hajat ini ciduhan gua awe-awe sadar sorangan kan
gitu kebelah dina terus sadar-sadar ganyana hasil masantren teh aja kos kieu pakai ibadah leuleut kana hudang sorangan sadar sorangan perbedaan anak antara nu dididik diluruskeun ka Allah deuleu hasilna jeung nu dididik dunia kajen hebat bahasa Inggris hebat bahasa Arab hebat maca kitabna tapi bauna bau duniawi di masyarakat teh katarima ieu mah ieu budak teh 10 cale-cale lasanan lila eueuh naon kapake aya nu muriang ngalayat nya kadinya mah muriang geus kebal kula ngadoakeun we sakali deui kadinya muriang keneh aing mah basiat bae ka sia mun aing pepang aing pangmandiankeun nya tenang geus pokona mulai geus kawasiatan tanya ayeuna ge bingung aing mandian nu paeh tuh kan da eta kapake nah ieu tah payustaratu ta'limun jadid hewan didik kembali nu ngakal didik kembali kaum manusia bentak urang ge datang deui ka dieu dididik deui anyar deui datang ka ieu mah taruga gergog deui teruskeun teh boleh sing ridit teruskeun teh boleh sing ridit lah udah bomong cek pemajikanna heulanan terus bae sih sok karek aja sakali bae ge geus atuh ngaji deui Allah kan mere deui aing ngaji mah ngaji tapi kan barang haram lah ulah sok kieu nuduanan ngaji baeulanan atuh papa majikanna sok amat sih kieu lain urusan lain satu pan aing nu doraka nama ulah pikiran doraka butuh saya gaji deui aya deui pencerahan anyar-anyar neng ieu urang kan terus bae jang ngaji bepan lain jang ustad lain jang kiai jang kabehan kiai menyampaikan ulah sok ngomong lu ustad lain kiai lain kan neraka mah kabehan teh mah kubahan neng teh motor urang kan kreditan kieu nya cenah teh itu mun bisa maka ieu mah jual bae lah aju meuli nu asli nu anyar atuh pan meuli teh kudu boga duit atuh euy kredit juga tuh Kak agus aya ilmu makan musyawarah urang hari henteu aya ilmu makan plostoromo engke ge aya titik terangna majikan ge diberekan ku Allah sinat urang bere sinat urang sederhanakeun beneng lah ieu motor bagus tapi haram urang meuli jaka beuli urang motor anu cash sanajan rada jore sugan mereka ditunang ke dibere milik di ku Allah teu kalah kan ngeunaheun aya titik terang ke ge naon eta nu mere Allah set sahaya sudah tuh mungkin akan ngeunaheun ka kuring ngeunaheun urang boga motor sorangan mah teu diudag-udag teh makana ngeunaheun mun pikir ieu mah kan ngeunaheun oh aya bae kan nu maling Kak motor eueuh Pak anu maling lah motor jore ieu hampang coba lamun motor kredit mau mana jalan angin kan beli ye beda hampang Masya Allah tuturkeun agama hampang kajian kuku ya nu ceri ka kolot ya aduh geus kreditan geus beres bari meuli motor anu jore anu maling tenang kumaha kieu nu dipaling teh tetep nu urang ngan teu kadeuleu di leungeun batur atuh nah tetep nu urang geus lamun urang paeh tagih ke di akhirat sanu nyaho batur hararese ka surga urang naik beat cak jana geus atuh kiai bungaheun kan nyana bener teu waduh dibere nasihat kos kitu atuh deui nu dibere ngan nasihat eta doang pan ku urang ge nu urang tetep nu urang sanajan di leungeun batur sakali nu urang tetep bae nu urang paling ku batur nu urang keneh bae kajian ku kumaha nu urang keneh bae leugit nu urang keneh bae kapan ke di akhirat ye urang kuari turun ngaji sendal urang leungit ulah nyokot deui ieu mah nyokot deui nu bagus mana ulah geus tetap sekali nu urang ke di akhirat si beres Masya Allah payustaratu ta'limun jadid disyaratkan belajar nu anyar ieu urang teh pembekalan jangka Allah jangka akhirat pasti loba melenceng-melencengna di polisi, di TNI, di PNS, di pedagang, di kiai sarua bae ya sadarlah
kurang perbaharu dia taklimun jadi perbahar de orang loba kasalahan gitu supaya rapi taklimun jadi engke Allah kan meresinaran sat aduh gar wala athara wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga manfaat tina pengajian ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.